Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasawargi tepang deui sareng Cesri di tutorial baca tulis aksara Sunda. Salakan baca tapi nulis aksara Sunda. Hayu kasawargi anu sami-sami mideudeuh migeget basa kali budaya Sunda. Sumangga dina dangut ieu urang sasarengan ngalarapkeun rarangken anu dihandap, rarangken yang di bawah aksara. Rarangken anu dihandap aya 3 nyaeta panyuku, panyakra, panyiku. Panyuku gunana kanggo ngarobih sora vokal A janten U. Panyakra gunana kanggo nambihan aksara ra dina aksara ngalagena. Panyiku gunana kanggo nambihan sora la dina aksara ngalagena. Sumangga urang sasarengan nyerat kalayan ngalarapkeun rarangken anu dihandap.